ayah Banjar almarhum ieu naon muridna saantero Fatul Muin teh ayah nu kaki Suhemi kacaringi nu ka mana teh ayah pusat ayah Banjar teh Mama Khalil teh putra Mama Ilyas teh anu babaturan Mama Sobari tah cek ayah teh ya lantaran ditinggalna loba diwakaf-wakafkeun yang pondok pesantren supaya ulah dijual. Nah, ya empang teh paranti haul boga empang gede teh haul diusian ku ayah teh diusian lauk emas asal geus sataun ngadeg haul Mama Ilyas teh ala eueuh aya pan eta geus dieusian mun cek urang mah geus sabaraha kali ngeusian hanya teu aya aja coba dijaring lalitik segede kieu kamarana ansana ada leutik ya kamarana tahu sakitu geudena sok emas sakit kamarana duka anu osok dititah da Mang Utis tah mun cara urang masuk ngahadamanana segala pager segala empang Mang Utis eta lauk teh teu aya kamarana duka kalabur sigana mah tinggal santri we sia-si ditunjuk santri sia tah ayah marah sia tah santri mah unggal masak mancing tak kuat cek ayah iya teh cenah sami-sami sodakoh kene atuh sami ieu teh disadiakeun kanggo haul atuh ayeuna geus dipayunan ku santri atuh leuwih afdol coba lamun urang marah satah man emang sia titah ka dieu teh entah ngaji apa titah maling urang mah kitu aya teh atuh sami-sami dituang ieu disadiakeun teh kanggo haul kanggo dituang ayeuna geus dipayunan ku santri atuh langkung afdol kan ka santrina ge ngeunah ya ceknya langganan ya ayah masyaallah wala aya cara ayah santri malingan kalapa endahan ayahna nu minggir ya kalapa keur dialaan ku santri nu ngorana set ayah masuk urut tangkal kalapana ayah ngaliwat ka dinya ngalangkung ayah nu keur besi isiden ka ditu liwatna berarti kan maling geuna tentrem lamun Haji Pedri golok hoi turun sia beheun sia ujianna pecat ya ayo panjenengan mah di luhur turun salah turun aing asana pegat teh kira dan turun tungtuna ragam pan ayo golok teh ayah mah bilu ka dieu insyaallah ditanyakan ku ieu kunaon teh kita jalan ka dieu ka dapur aya nu nuju ngalah kalapa ya Allah ya Rabbi geus sesek aya udah santri teh ulah main bola potong sukuna kan ngaji teh tos ngaji dibaca santri anu disebut anu aca pas disebut si anu teu aya ka mana teu damang naon potong sukuna potong tilas naon main bal santri mah kitu pan ka guru ge main bal canda ka bumi pan urut main bola kita canda ka bumi digotong kai mah geus ulah aduh kira isi di bawah aja cinta ku ayah dulah henteu dipang mawakeun tukang urut ku aya diurutan ku tukang urut tadi urusan ku aya teh santri datang ka cageurna datang ka nyana aing mah 7 turunan ulah kena main bola anak ieu aing isin aing ka ayah tobat aing